Bismillahirrahmanirrahim. Sakumaha nugas dicaritakeun maf'ul mutlaq eta kabagi tilu. Hiji muakkidun li'amilihi, artina maf'ul mutlaq anu memperkuat kana amilna. Dua mubayyinun li nau'i amilihi, artina maf'ul mutlaq anu ngajelaskeun kana warna macam amilna. Katilu mubayyinun li adadi amilihi, artina maf'ul mutlaq anu ngajelaskeun kana bilangan amilna. Ari maf'ul mutlaq anu muakkidun li amilihi eta teu meunang dibuang amilna, lantaran ayana eta pikeun memperkuat amil, pikeun ngabeking amil. Lamun amilna dibuang, naon murek diperkuat, naon murek dibeki. Contohna seperti dorobtu Zaidan dorban. Dorobtu wis mukul isun Zaidan ingki Zaid, dorban kalawan mukul temenan. Taya lafaz dorban masdar anu dinasabkeun jadi maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaqna disebut maf'ul mutlaq anu muakkidun li amilihi, artina memperkuat kana amilna. Mana amilna lafaz dorban? Nyata lafaz dorobtu. Tah lafaz dorobtu ieu teu meunang dibuang. Naon sababna? Karena ayana lafaz dorban eta pikeun memperkuat dorobtu, pikeun ngabeking dorobtu. Dorobtu mah naon nu diperkuat. Ayana dorban teh ada kabantuan dorobtu, dorobtu naon nu dibantuan. Kaula geus ngagebuk kaki Zaid eta ngagebukna beneran apa lalagaan? Dorban, beneran. Ieu dorban masdar anu dinasabkeun jadi maf'ul mutlaq muakkidun li amilihi, memperkuat kana mana amilna? Dorobtu. Tah ieu dorobtu amilna teu meunang dibuang. Naon sababna? Lantaran ayana dorban eta pikeun memperkuat dorobtu, pikeun ngabackup dorobtu, pikeun ngadukung dorobtu, pikeun ngabantuan dorobtu. Bahwa ngagebuk eta beneran. Lamun dorobtuna dibuang atuh ieu neuk ngabantuan saha, neuk ngabantuan naon, neuk memperkuat naon ai dibuang. Ngaranna teh teu ngagantian meureun, lain memperkuat. Memperkuat manu aya tadi bantuan eta memperkuat. Moal lamari ku sorangan teu kabawa, eta bantuan dua eta memperkuat supaya kuat mawa lamari. Ari maf'ul mutlaq salian muakkidun li amilihi eta amilna gitu, amilna bisa dibuang. Hukum ngabuangna kabagi dua. Hiji jawaz, artina meunang dibuang, meunang diayakeun. Kadua wujub, artina wajib dibuangna. Anu wajib kabagi dua, hiji samai, kadua qiyasi. Maf'ul mutlaq selain muakkidun li amilihi eta amilna bisa dibuang. Hukum ngabuangna kabagi dua. Hiji jawaz, artina meunang dibuang, meunang diayakeun. Kadua wujub, artina wajib dibuangna anu wujub kabagi
dua hiji sama kadua kiasi ku amilil maf'ulil mutlaqi ghairil muakkadi li amilihi. Ngabuang amil maf'ul mutlak anu lain muakkidun li amilihi. Lain maf'ul mutlak muakkidun li amilihi. Tak kebagi dua, hiji jawazan, dua wujub. Wujub kebagi dua, hiji sama'i, dua kiasi. Kiasi 9, hiji dua tilu 4 5 6 7 8 9. Hukum ngabuang amil maf'ul mutlak selain muakkidun li amilihi eta kabagi dua, hiji jawazan artina menang dibuang menang diayakeun. Kedua wujuban artina wajib dibuang. Nu wujuban kabagi dua, hiji sama'i, dua kiasi. Ari maf'ul mutlak anu amilna menang dibuang menang diayakeun nalika jadi jawab soal, jadi jawab tina pertanyaan. Contoh seperti aya nu nanya aya syairin sirta, pertanyaan tuh aya syairin sirta, kalawan endi lumaku sirta lumaku sira, atau kaya endi lumaku sirta lumaku sira. Seperti kumaha anjeun leumpangna, anjeun pan leumpang ya, seperti model saha anjeun leumpangna. Dijawab sairo Zaidin, kaya lumakune ki Zaid. Ta ieu sairo Zaidin tarkibna jadi maf'ul mutlak. Ngan maf'ul mutlakna lain muakkidun li amilihi tama anu mubayyinun li nau'i amilihi. Mana amilna dibuang, takdirna ae sirtu sairo Zaidin, wis lumaku isun kaya lumakune ki Zaid. Ieu sirtu dibuang ya. Hukum ngabuangna naon? Jawaz, artina menang dibuang menang di numantak jawaz lantaran jadi jawab pertanyaan, jadi jawab soal. Anu nanya aya syairin sirta, seperti naon anjeun berjalan. Dijawab saira Zaidin, seperti berjalan ki Zaid. Ta saira Zaidin ieu tarkibna jadi maf'ul mutlak. Maf'ul mutlakna tapi lain muakkidun li a naon maf'ul mutlakna mubayyinun li nawi amilihi. Mana amil nu nganasabkeunana dibuang, takdirna aya sirtu sairo Zaidin, tah lapas sirtu dibuang tah eueuh di dieu. Ari hukum ngabuangna jawaz, artina jawaz menang dibuang menang numantak jawaz jadi jawab soal. Contoh deui
Kam kalawan pirang dorob tak mukul sira Zaidan ingki Zaid. Sabaraha kali anjeun ngagebug ka Ki Zaid. Sabaraha kali anjeun ngagebug Ki Zaid. Jawabna dorbataini. Dorbataini kalawan rong pukulan. Tah lafaz dorbataini ya tarkibna jadi maf'ul mutlak anu kumaha mubayyinun li adadi nu ngajelaskeun kana bilangan amilna. Mana amil anu nganasabkeunana aya wa dina dorbataini aya wa amil nu nganasabkeunana eueuh dibuang. Takdirna ae dorobatu Zaidan dorbataini. Wis mukul isun ingki Zaid kalawan rong pukulan. Taya dorob tu amilna dibuang. Henteu aya dina ucapan dorbataini. Hukum ngabuangna jawaz. Artina menang dibuang menang alasanana jadi jawab soal, jadi jawab dina pertanyaan. Ulang deui. Ainu nanya kam dorobta Zaidan, sabaraha kali anjeun ngagebug ka Ki Zaid? Dorbataini 2 kali. Taya dorbataini tarkibna jadi maf'ul mutlak anu mubayyinun li adadi amilihi, ngajelaskeun kana bilangan amilna. Mana amil nu nganasabkeunana dibuang. Takdirna ae dorobtu Zaidan dorbataini. Ta dorobtu Zaidan, dorobtu teu diayakeun dina lafaz dorbataini. Dibuang. Hukum ngabuangna artina menang dibuang menang ngan di dieu mah keur dibuang ya. Keur diayakeun ge meunang, dibuang atuh meunang. Nu mantap jawaz sebabna jadi jawab soal. Kedua, ngabuang amil maf'ul mutlak selain muakidun li amilihi nyaeta wujub. Artina naon ieu? Wajib ngabuang anu wujub kabagi 2 hiji, kadua kiasi. Anu samai nyata anu menang di dituna di orang Arabna geus kitu be dibuang. Anu wujub samai nyata anu geus di orang Arabna sok dibuang amilna. Contoh seperti orang Arab lamun muqaddimah kieu hamdan lillah. Makanya hamdan lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ta hamdan ta hamdan lillah laju ku Ustaz Didi turutan Pak hamdan lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Taya lafaz hamdan tarkibna jadi maf'ul mutlak tapi lain anu muakidun li milihi. Anu kumaha tuh ieu hamdan anu ngagantian kana amilna. Takdirna ae ahmaduhu muji isun hu ing Allah atau ke ae ahmadu ae ahmadu tegese muji isun. Mata ieu dosok eta mah hamdan jadi maf'ul mutlak tina fi'il fa'il anu dibuang. Takdirna ae ahmadu hamdan. Jadi hamdan di dia lain jadi maf'ul mutlak anu muakidun li amilihi tapi anu naibun an amilihi nu gagantian kana amil. Dina hamdan teh aya ahmadu dirinya gagantian kana ahmadu. Arti aya anu wajib dibuang kok wajib heuh urang Arab teh sok kitu bae eta. Lamun muqaddimah teh sokna kira-kira ahmadu
Ahmadullah hamdan tilok itu langsung deh hamdan lillah geus tah. Contoh deui anu samai seperti syukron. Syukron naon artina? Terima kasih. Lamu urang Arab dibere, cek urang Arab kumaha jawabna? Syukro, lain syukro, syukron, terima kasih. Lamun ngabalasna kumaha? Pan cek urang mah terima kasih, cek urang teh sama-sama. Gitu. Syukron, afwan gitu. Lain mah hampura tambah lain, artinya sama-sama gitu kembali. Syukron, afwan. Tah ieu lafaz syukron ieu tarkibna jadi maf'ul mutlak, amilna wajib dibuang, hukumna samai nu mata samai urang Arab da kitu nya nama. Teu pugu-pugu make maf'ul mutlak we. Ngan lain anu muakidun li'a, lain nu perkuat kana amilna, nu perkuat kana amilna mah kudu aya amilna. Ieu mah nu ngagantian kana amilna, takdirna aya asykuruka gitu. Afwan, maaf ya lagi. Afwan teh maaf, aya afwan eta sama-sama, aya afwan maaf, afwan gitu. Maaf. Kan biasana amun maaf mah celok afwan al-afu gitu, al-afu. Urang Arab dan uteh maaf iku maujud gitu. Afwan. Tayalah pada afwan tarkibna jadi maf'ul mutlak tapi lain anu muakidun li amilihi ieu mah nu ngagantian kana amil. Amilna wajib dibuang, hukumna samai lantaran urang Arab lamun ngomong teh kitu bae tah afwan. Naon amil nu dibuangna? Apa yaku berarti fuka. Fuka. Apa yaku fuka. Mohon maaf isun ka sira. Oke, contohna deui seperti masalan. Loba kan dina kitab masalan gawe contoh isun kalawan gawe contoh temenan. Ayo dina kitab biasana. Ayo. Khilafan, ayo lo. Nyulayani isun kalawan nyulayani temenan. Fadlan ngutamakeun isun kalawan ngutamakeun temenan. Naon deui? Atau termasuk subhanallah. Nyuciakeun isun kalawan nyuciakeun Allah. Ma'adallah. Jaluk pangrasa isun kalawan jaluk pangrasa ing Allah. Ta ieu kabeh tarkibna jadi maf'ul mutlak, nu amilna wajib dibuang, anu hukumna samai nu matak samai geus kitu bae ti urang Arab. Bahkan lafaz subhana mah jeung lafaz ma'adat, subhanallah jeung ma'adallah eta mah tilok diayakeun amilna moal manggih amil ngabarengan kana subhanallah. Itu moal usabbihu tilok ngabarengan kana subhanallah. Wajib yen mah dibuang amilna. Geus kitu bae ti urang Arabna. Eta samai ngaranna. Samai ma yatawaqqafu amaluhu ala sabilis samai. Sesuatu anu beramalna ngabutuhkeun kana mun ngadenge ti urang Arab. Urang Arab kieu bae geus. Nah, tinggal anu kiasi taya 9 sakitu heula wallahu a'lam.